Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givi Oineke Patricia dari kelas 74. Saya ingin membacakan berita tentang cuaca di Sumatera. Sumatera Sabtu 6 Desember 2025. Pemirsa, urang mimitan ku laporan cuaca di sakuliah wewengkon Sumatera. Dinten ieu wilayah Sumatera masih keneh kakurung kumega kalayan suhu hawa ngahontal 30 derajat Celcius. Dumasar ramalan cuaca mendung bakal ngadominasi ti isuk dugi ka siang. Sanajan kitu, pemirsa, dina waktu sore diperkirakeun bakal muncul hujan lokal nu barengan petir, utamana di wilayah bagian Sumatera Tengah jeung Wetan. Peringatan cuaca. Pamerintah ngingetkeun warga supaya tetap waspada karena hujan petir. Para pengendara oge disarankan hati-hati. Lantaran jarak pandang bisa leutik kabur nalika hujan turun. Banjir, leuseng, longsor di Sumatera Utara. 116 korban maut, 42 korban leukit. Ribuan kulawarga ngungsi, utamana di Tapanuli jeung Sibolga. Catatan pikeun wargi. Ulah hilap mawa payung atawa jas hujan. Lamun rek ngalakeun kegiatan sore ieu. Pikeun petani, tukang kebon, serta pagawai lapangan pertimbangkeun jadwal kerja sangkeun henteu kaeureut ku hujan datangna tak pasti. Wargarana basisir oge diimbau tetep merhatikeun laporan cuaca, sabab potensi hujan bisa ngabalukarkeun tinggi gelombang setik naek. Demikian laporan cuaca pikeun wewengkon Sumatera dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.